kudu kumaha aing deui karasana mah kieu geuning eueuh inung jeung bapa teh nya mata kade ulah ngamomorekeun kanu jadi inung kanu jadi bapa teh dieu bagjakeun mengpeung aya ulah nepi ka ngareuheutan hatena nu jadi kolot kade ieu ka dulur-dulur akang di dieu mihape inung mihape bapa ulah nepi ka diharaheutan manahna sabab lamun ngareuheutan hate inung jeung bapa bahaya hirup moal waluya sanajan luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti anjeun ngunghak sampalak kanu jadi kolot ti gubrag anjeun darajatna nya nu mata kade komo kanu jadi inung mawa kudu kumaha aing deui karasana mah kieu geuning eueuh inung jeung bapa teh nya mata kade ulah ngamomorekeun kanu jadi inung kanu jadi bapa teh dieu bagjakeun mengpeung aya ulah nepi ka ngareuheutan hatena nu jadi kolot kade ieu ka dulur-dulur akang di dieu mihape inung mihape bapa ulah nepi ka diharaheutan manahna sabab lamun ngareuheutan hate inung jeung bapa bahaya hirup moal waluya sanajan luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti anjeun ngunghak sampalak kanu jadi kolot ti gubrag anjeun darajatna nya nu mata kade komo kanu jadi inung mawa kudu kumaha aing deui karasana mah kieu geuning eueuh inung jeung bapa teh nya mata kade ulah ngamomorekeun kanu jadi inung kanu jadi bapa teh dieu bagjakeun mengpeung aya ulah nepi ka ngareuheutan hatena nu jadi kolot kade ieu ka dulur-dulur akang di dieu mihape inung mihape bapa ulah nepi ka diharaheutan manahna sabab lamun ngareuheutan hate inung jeung bapa bahaya hirup moal waluya sanajan luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti anjeun ngunghak sampalak kanu jadi kolot ti gubrag anjeun darajatna nya nu mata kade komo kanu jadi inung mawa kudu kumaha aing deui karasana mah